Wari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir tirek digarong jelema hina susah. Boga naon si eta tuh cak garong. Lah jelema kos kitu ieu di mana maneh? Di anu. Kadi jeung sa milu. Lah kepila jelema milu. Sekali dua kali tanya. Ya kula tanya, minta nama minta ditanya. Urang mah pan lamun digarong lumpat. Tuan saya mah minta tanya, begitu ditanya, emang bukan naon dia? Hei, orang pandai gelang bereuni mah. Mau naon dia? Dibukakeun baju dah. Ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar. Beuh, uang emas bohong dia. Sok ngabohong, leutik-leutik ngebohong dia. Tinggalkeun aya deui nu nanya. Dia mau naon? Duit ti emak kula can sakeuna teh. Lah, sia mau 40 dinar. Bohong. Tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna. Bos. Ya budak, bos. Minta ditanya. Ayo, tanya, mau naon cenah? Cenah mau duit 40 dinar, masa budak cilehan gitu mau duit 40 dinar, heran. Panggil ka dia. Panggil ku bosna. Sadia. Atuh garong kana lagi. Manya garong. Ente saha sih? Tama LGBT. Palu tama. Ya Allah, ya Rabb. Hah, sadia. Abdi Abdul Qadir. Orang mana? Jalan. Kemana dia? Di pesantren. Pesantren ke mana? Itu. Jeung sadia? Iya, jeung rombongan. Gas bodoh siapa urusan itu mah? Siapa naon? Poho bae sia, dia mau naon? Gas lain asli meureun nya. Iya, ti bakula cenah ieu waduh itu. Separit 40 dinar. Wah, coba bukakan. Buka. Ja bener. Aing mah lain masalah duitna. Tapi dia masalah gakuna. Saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri. Datang ka dipejit ku aing. Saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya. Saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir. Seperti eta lah. Naon sia rahasiana nu mantag dia ngaku? Hiji amanat makula teu meunang ngabohong. 2 ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah. Ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong, leuwih ngabohong ka Gusti Allah. Ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong. Cerik Raja Garong cerik didelekeun ku anak buah komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dia panda matuh ya ka Uni Sopietan lah. Komandan urang menyeng orang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng. Didareketan ku kabehan bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos. Ya, serahkan ke dia ya. Sapira budak. Lain gitu dia. Dia tolol dia. Ka anak buahna. Budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna. Komoh ngabohong ka Gusti Allah. Ai dia hirup ngabohong bae. Leuwih ti ngabohong dia mah. Nakal maksiat ka Gusti Allah. Geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama pesantren edik milu. Aing tobat, bos. Daharan dia tah harta. Jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat. Embung menyat bos ka surga kami ka neraka. Aya dia dek milu mah ayo milu jeung aing. Milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideug bae eta budak saha da si bida hebat amat nasehatna. Beragat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh. Aisyah kiai jadi garong. Ya Allah, ya Rabbi.
atuh kau mau pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan-hakan dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan naon ieu maksudna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kutu ngucap Paslun utawi ikilah iki iku fasal sawi Yasihu min kulli muslimin mukallafin mukhtarin amanu harabin wa adadin mahsurin faqat saking saban-saban wong kang muslim kang mukallaf tur kang karep dewek opo ngamankeun kafir harobis wiji lan kafir harobi kang bing bilangan mahsurin kang den gebag faqat balak wala yasih wa man wasirin lan ora sah apa ngamankeun kafir kang den boyong liman kadue wong wa utawi asir iku tetep sumertane man fil asahi dalam mungguh kaulas wa yasulan sabiqul labjin lan sahayaman bikulli labjin kalawan saban-saban lafazu fi dukang maidakeun ya lafaz maqsudahu ingkang den maksud dengan aman bikin ayatin lan kalawan kinaya warisalatin lan surat wa yustaratu ilmul kafiri bil amani dan den syaratkeun apa waruhe wong kang kafir kalawan keamanan fa in raddahu batala maka lamun nolak ya kafiru batala maka batal ya aman wa kadzalan halika ya ikilah batal ilam ya qabala munara narima ya kafir fil asahi ing dalam monggo kalas wa takfi syaratun mufhimatun lil qabuli lan cukup apa isyarat kang aweh paham lil qabuli gadue narima anu mawa kitab mah teu kudu disurah geus ka harti anu teu mawa kitab mah percis ongkos bebek ngadenge galudug bebek ngadenge galudug mah teu nyaho sing jelegernya mangan culak cileuk doang beres singgil leger nyosor deui percis bebek dibere waktu ku Gusti Allah 50 genep 70 tahun teh rugi lamun henteu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret-nyoret kitab gitu. Gusti umur geus tere ka kuburan masih kene can bukar miki. Waktu cenah kiai malah lamun waktu ente ngadegetan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae bejaan nya.
ulama maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan kersepkeun bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelemanya ngadegetan teh ya ngangeunakeun Ustad boga motor boga tajeng mere bensin cukup 5 juta pe ieu nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakeun sakintal oh kan minggu hareup gitu deui kan kieu na ngadoakeun Gusti kajen teuing abdi mah ka neraka ge akasal si eta bae tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajian abdi mah ka neraka ge lah asal si eta bae ka sorga ge kan malaikat ge heraneun malaikat pun kitu amat ngadoana aya tuh si eta bae ka sorga tuh kumaha aing sia mah bodoh memeh urang ngabahas materi pangajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngajelaskeun tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan Wekasan iku bahasa Jawa la Sunda mah Rebo akhir wong Jawa iku ngucapaken Wekasan ya pada bae ge lah iya akhir itu bahasa Arab dipakai ku urang Sunda Rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban baik Rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan warima Raja Salman orang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar ذكر بعض العارفين من أهل الكشف والتمكين أنه ينزل في كل سنة 300,000 بلية و20,000 من البليات بعض العارفين ولي بعض العارفين أنه من أهل الكشف والتمكين أهل كشف bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi wah percaya kaje urang we anu percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya beme dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo kejadian tsunami Palu angin beliun banjir Lampung Palembang dan lain sebagainya
terakhir kapal can aya kuari kapal barodo neangan kapal segitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun kudu disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula lo baca setah nu Garuda aya nu Lion aya macam-macam ngan mesinan dama iya balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai kene diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke ubah balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajeun dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajeun we carekan ge nu penting we gilir pokona we carekan aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan masalah bermasalah nang jadi akhirat bermasalah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sannah perbo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat terbawa kasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di Cililin kebelah ditu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan ranking hiji tah mah kobet lembur Gunung Halu mah rada deres kene Gunung Halu rada deres kene eta mah pager ageng rada deres kene teh Cihaur Beuti Tasik Balasik eleh tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tetep teu beres mantap atuh haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres tah nyeun lembur tah ganti ku urang pangodokan citi delan citi atuh delan mah delan we aya teh pas kitu lembur ya Allah masalah tah lembur ieu aya jelema lemburna di lembur delan tapi seungit aya jelema pinter deh jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tah atuh nya bentek nya odob atuh hese Leuy mah 320 balai 320.000 sekaligus. Lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat. Unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal. Tapi teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumacana ulah serahkeun ka nu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae
kena sadaek nanyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun di Allah ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus jauh sebenarnya salat mah diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teh darah tinggi ulah-ulah tiba heula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar dua teu bisa udang deui harita teh teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese komo nu cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai parah tah jelema aja ngan dieu keur carita ulah geus bidah lamun nu teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajelma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dinu seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ieu pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga ceuk kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaju poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu terapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi 4 qauluhul haqqu qaulul Jibril bikaili sabil zalta di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna
ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ba'da lima fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agisni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajabana rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas taju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna tilu disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi tah Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abe hiji ge sedang gitu tah bacang masalah asal bacangna digerona tendenan daging hayam abe ulah hese gitu maksudna cina eueuh kieu nu kitu mah age roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae tah ieu garada dupi tah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrikni 3 maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kitu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah sebab urang mah seuneu kadeuleu seuneu banjir kadeuleu banjir taneuh kadeuleu taneuh urang matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wau ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang masa kieu mah alhamdulillah aya wau jasa henteu ngan cenah dia tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wau ka dunia semu dulu wau sebab kadeleuna beratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaeun ka ba'dul arifin ka wali Allah urang nyebutkan Tuhan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian urang nyebutkan Imam Syafi'i nya nama ngajebian urang nyebutkan madzhabul arba'ah aulia Allah nya nama nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca keistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah
nama real zahir syariat masalah datang kadinya emang kumaha kitu contohnya kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nusok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah malu bejak sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan sehna teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjangna dongengna panjang kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna panggil lah gancang cari tanah dipanggil sengaja dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ka Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sekeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi parah ya aing bener nyawan teh sabodo sia lah aing sakola henteu aja lah akhirna nu geus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah haju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah aing moal kudu di kulub hampir Siti Masitoh masa anak aing di kulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah deuk ibadah deuk iman bulak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujana kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kagetun kabeh kaget hayu geura ka dieu di kulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu ka Raja Firaun kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna Talia ummi kadieu gerak lamun teh mah ibu kita di kulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub hirup abdi di kulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun kumaha ge
kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok sieun mah pantereh pae dia masih kene kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan ja siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok di kulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna wow kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peuting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya mah karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya mah ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina raib syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun rep cek ibuna mun nyaho masyarakat kang ngeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub salakina anak-anak kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana maneh ya anu ka dieu sa milu lah teu pila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun digarong lumpat Tuan saya mah minta tanya begitu tanya emang boga naon dia hei urang pandai gelang beureun ieu mah mau naon dia dibukakeun wajuna ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia sok ngabohong leutik-leutik ngebohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh lah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilehan gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong kana lagi manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb ha sadia Abdi Abdul Qadir urang mana jalan ke mana dia di pesantren ke mana itu jeung sadia ieu jeung rombongan gas bodoh siapa urusan eta mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya ieu ti bakula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar lah coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi ieu dia masalah gakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir
seperti eta lah. Naon sia rahasia nu mantap dia ngaku. Hiji amanat makula teu meunang ngabohong. Dua ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah. Ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah. Kapada makhluk ka jelema ulah ngabohong. Cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buah komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng. Menyeng mah bahasa dieu panta mah tuh. Ya ka Uni Sopietan lah. Komandan urang menyeng cek kita. Orang Bandung mal ngartieun menyeng. Tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng. Didareketan ku kabehan. Bos, kunaon bos? Bos, masih ingser kang keneh bae. Tenang bos. Ya, serahkeun ka dieu ye. Sapira budak. Lain kitu dia. Dia tolol dia. Ka anak buahna. Budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna. Komoh ngabohong ka Gusti Allah. Ai dia hirup ngabohong bae. Leuwih ti ngabohong dia mah. Nakal maksiat ka Gusti Allah. Geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edik milu. Aing tobat, bos. Daharan dia tah harta. Jakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat. Embung menyat bos ka surga kami ka neraka. Ai dia rek milu mah ayo milu jeung aing. Milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideug bae eta budak saha da si bida hebat amat nasehatna. Beragat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh. Ai sia kiai jadi garong. Ya Allah. Ya Rabbi. Atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna. Hakan-hakan. Dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya geus boga rasa. Lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekhna geus boga rasa. Manusia dinasehatan ku papada manusia nu can karasa. Moal gideug-gideug acan. Paling jadi tontonan. Hebat tak kiai, bisaan tak kiai, cakep tak kiai. Geus we sakitu. Engkena ge ka ditu euy nonton kiai. Lain ngaji ka ditu lagi. Tuh kan. Sebab can boga rasa. Geus sakitu satungtung manehanana ngeunaheun didengekeunana. Henteu ka sisi ka gigir didengekeun. Meunang 2 detik, 3 detik, menit selesai. Sebab teu boga rasa. Dinasehatan kuno teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nya kos kitu mah. Saya nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa. Saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kuno geus boga rasa lain dalil. Langsung nyulusup ke jero hate. Saha bae pemerintah, jawara, petani, pedagang, kiai. Lain dalil tapi kesejukan batin. Masya Allah. Nasehatan kurang pemajikan mal bisa dikeun ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina ka kadeka asana ngeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek-capek naon bisi ka kadek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicandung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos kitu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep itu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh Kak lamun geus nyandung 1 2 Kak 3 mun geus 3 4 Kak asian ditahan bae kunaon gitu sekalian rajit otak Kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ya ba'dul arifin
dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge di wa adnan nasib atas di wa taslim panghandapna bagian kewalian atas di wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya ya putrana Tuhan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur na ge bisa napak sancang percaya abdi jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus hukumna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura ge oh masalah masalah emang yang nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung lain nyinggung kasinggung doang tah mah oh masalah tuh geus batak ulah ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa oh tuan saya dah itu percaya ingat kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ku babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah itu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep neangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya ora pira tapi rasane wede siapa si aing mah aya tuh rasa aing lain deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dieu jahe pamajikan sia kadeuleuh kuat aing mah geulis bandingkeun coba aya bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji nol sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula jeung pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji nol sia teh sia mah kudu nitah heula make urat teh henteu berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka maka di mana ya iya apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servise beh encan ngurutan pamajikan sia nu geulis daekeun ngurutan putu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung takkan kapital geus ya boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan sia mah berat kan aing mah berat ya aing mah moal mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing aman aing mah es tadi kunci ge lawang nah sampai daekeun lain pamajikan teh watak aing mah geus boga sorga di dunia ge di dunia keneh sia teu baja teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk urang mah kabeh percaya penuh geus carita tadi orok
geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleseun. Kangjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah. Geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah baca Nabi. Atuh kadeuleun aku kasat mata. Ngagebrah kapan? Dibandring, dijepretkeun, sak, brak. Cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu tiis seuneu. Kunyana dicekal ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta? Dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mantek lamun haju aya kiai, lepas si ka kiayanana. Kasihir teh kiai. Kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji, tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok beres. Nyolok du di imah lah. Selesai. Tuh, iyalah rebo kasan. Rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim. Bagi aya di lembur menta. Mu bisa nyieun? Nyieun. Sakitu. Kula ngingetan ngelian. Masya Allah. Teka rasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir Sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambeuna kadage ku kabehan beuna eungap jada satu lamun teu bisa sapoe pasa minggu 4444 eta bae geus eueuh gawe ja moal kolot bah eueuh gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima sanajan sugih neangan urang Lampung simba jeung moal daekeun simba ge boga deuleuran atuh naon kolot-kolot kos gitu. Nah maningan maca sholawat urang kakang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasiu min kulli muslimin mukallafin muqtarin sah. Tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih. Urang terima beres panjang lah yang urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh, bahasa fasih, bahasa yang bagi panjang dongeng, bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasa nak bahasa yasihu bimakna wala yajib. Setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta meunang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teu aya huru-hara model di urang
amankeun masalah padahal kafir Arab seorang atau 10 100 1000 ge masalah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebabnya ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang walaya yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa mahum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana eleh tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu bahasa urang bae bahasa pengamananana wa yasihu bikulli labjin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka soreh bahasa soreh guys kaula nyalametkeun ka anjeun tuh aman cuka guys ulang amankeun ka anjeun siapa yang diamankeun tuh siapa yang disalametkeun atawa la tafsah basin mana basin aya kaula ulasin eta bahasa pengamanan ngaranna atawa anta ala ma tuhibbu kumaha sadaekna maneh geus tenang aya kaula eta sarua bahasa-bahasa pengamanan geus ulasin geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan kun kaifa syi'ta kumaha bae maneh kersa hayu geus tenang aya kaula ya Allah eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha bikin ayatin jeung bahasa kinayah ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat tuh balik sia ka ibah sia ribut-ribut balik sia bung aya bapak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi beda jeung kieu tolak sia kuai niat teu niat jadi bae sae kuai niat teu niat jadi bae oh kan pisah sia kuai niat teu niat jadi bae nah tapi lamun bahasa ini sia di mas ya eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia ka eta bahasa kinayah ieu ge sarua la taqab kudu sieun maneh eta sarua la basa alaik kinayah anta aminun kinayah anta fi amani kinayah anta majari kinayah jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham tapi lamun teu mah santri mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu kumaha geus bodoh malah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorgana eleh ku nu pinter mah cepet sanajan ka neraka heula
Ya Allah, ya Rabbi, urusan neraka wajeng surga lain deh, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diukur ku keyakinan. Aya jelema bodoh tapi yakin, aya jelema pinter tapi teu yakin, beda. Ngan jarang nu bodoh yakin, jarang. Jarang nu pinter ge boga yakin, jarang. Komo nu bodoh. Jelema yakin mah kieu. Ente dagang ieu teu usaha. Dagang kumaha teu boga modal, teu boga yakin ngaran. Saya emang tadi gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaranna. Kiai ditanya, "Kiai emang teu usah?" "Henteu lah sakiana teh usaha naon teu bisa." "Teu boga yakin teh kiai ge sarua." "Kiai emang henteu bisnis." "Wah, teu bisnis mah teu bisa." Teu yakin. Beda jeung bahasa kieu. "Ente emang teu digawe?" "Caduh aing kudu digawe." "Emang?" "Ye, rizki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae." Mabur sia. Beuh, budak. Murigak bulu urang ngadengena ge. Ende sia, hiji jeung sia moda kos kitu teu boga kayakinan. Boh aing mah. Aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal. Yakin ka Allah. Beuh. Can orang ngadenge urang kos kitu. Deh, kiai geus nyai sabaraha taun lain ngabagusan endahan ngagorengan. Keur ieu mah nyana keur boga santrina 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang. Ieu mah dagang. Dagang naon? Dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana. Ya Allah, ya Rabbi, eta kiai goblok eta kiai tolol. Tolol dina keyakinan, atuh teh tolol jasa mah setengah lah. Kan teu boga keyakinan, lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang, nya dagang ka belah dieuna. Lah aing dagang-dagang teh nya geus diatur ku Allah, kitab dibacaan bae ku aing. Wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqa. Ya horeng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon, tah mah sabab doang. Eureun aing dagang. Eta ngaranna nambah keyakinan. Kiai geri dagang ku ari teu rugi bae. Mah lain lah, lain yakin tah mah kos kitu mah. Teu becus dagang ngaranna. Beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin. Ieu sadaya kiai oh teu boga yakin. Enggak tebak. Komo datang kiai. Kuari naon ieu kegiatan? Teu boga kegiatan ngan ngaji doang di santri beres. Aya teh dapur lah serahkeun ka Allah. Bener ya kiai, bandar lah. Capek dagang rugi malulu. Buntutna ora bagus ku buntut teh ya. Iya, anu ngaguriwel mengkonon. Panjang mah ora buntut teh. Iya, pendek mah pendek. Gede. Masyaallah. Kinaya wa risalatin. Jeung risalah tulisan make surat sarua bae. Sebab risalah aqwa minal kitab diatur geus ku fikih wa yushtaratu wallahu a'lam.